Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukan Tony Pratama. Saya akan menceritakan carpon berjudul hasil. Mak, kuring rek mangkat sekolah, cek Agus bari salam ka mana. Iya, nyajang kuma didoakan ilmuna cing barokah gede milik bisa naikkan harkat derajat keluarga. Cek emak, bari ngusap mastaka Agus. Amin ma, Agus sayang jadi dokter supaya bisa ngubaran jelema nu teu mampu bapak ge engke. Mun Agus jadi dokter ku Agus diubaran moal nepi luntang-lantung neangan duit jang berobat. Nya jang ti ayeuna sekolah cing bener engke milik mah ku Allah ge bakal diberi jalan mun Agus. Aya usaha mah cek emak. Nya mah Agus angkatnya. Assalamualaikum. Cak Agus bari mangkat. Ya Allah, mugi murang kali sing kuring jadi jelema nu tiasa ngangkat derajat keluarga, tiasa jadi jalmi. Waalaikumsalam. Tembal na bari ninggalin Agus mangkat nu bisa ngabantu ka sesama cek emak ngadoa. Agus lempeng make sepatu geus bolong minang suku Agus getihan sebab unggal poe imah jeung sekolah jauh ngelewatan jalan nu loba batu tuluy mapai sawah 20 menit Agus nepi ka sekolah. Teng bel sekolah disada. Agus asup ka kelas. Assalamualaikum. Cak Agus memiti asup kelas. Kuring bae dia di dia cep. Agus minta izin ka Acep. Ulah ka ditu di tukang urang bung dia jeung maneh ucap Acep nu pangusasana di kelas. Oh heueuh tuh Cep. Agus mangkat neangan bangku ka tukang. Agus dik patukangna Agus kaingetan poho mawa es lilin bitita nu sok unggal poe Agus mawa. Kasakala jang nambahan duit yang berobat bapana. Aduh, poho mawa es lilin bitita mun teh dibawa poeana kuring moal bisa nabung jang berobat bapak. Agus mangkat izin keluar ka satpam nu aya di hareup gerbang. Pak, punten, tiasa izin heula sakadap. Agus minta izin ka satpam. Kemana tuh Agus? Ieu geus asup jam pelajaran ca satpam. Jam kahiji guruna teh aya Pak, kuring bade nyandak es lilin ka bumi bitita tadi hilap. Mun teh nyandak es lilin pa ayana kuring moal tiasa nambihin jang berobat bapak ca Agus. Nya geus tapi 7 menit kudu enggas aya di sekolah, bapak sin dicarikan ke kepala sekolah ca satpam. Nuhun Pak. Agus nuhun Pak siap. Agus mangkat dari ato. Agus mangkat ka bumi bitita nu rada dekat jeung sekolah. Assalamualaikum Bi. Waalaikumsalam. Agus nembe ka dieu kuy Ibi dia antosan ti tadi ca bitita. Punten Bi Agus silap nyandak es lilin Bi pas bade angkat sekolah cek Agus bari seuri. Oh nya tuh Gus, lihat tiasa keluar heula di sekolah. Tiasa Bi, ieu entos izin ka satpam. Iya Gus, aya 50 siki esna nu rasa jeruk 18, sirsak 10, buah 12, jeruk 10, tina 10 na dipasihan 3.000. Nya Bi nuhun pisannya Gus jadi tiasa nambihan sakadik-kedik yang berobat bapak. Mudah-mudahan esna set nya Bi. Nya Gus sanggal ka sekolah dia bisi dicarekan ce bitita hiji-hiji na tangga nu bagerkan Agus jeung keluargana mun aya kakurangan jang berobat bapana Agus bitita sok masihan nambut. Agus langsung mangkat ka sekolah, lempangna rada buru-buru. Agus embung nepi nglanggar janji ka Pak Satpam sekolah. Agus kaasup budak nu bager tarang nglanggar janji, pinter jujur turut ka kolotna unggal azan kok sok maji sajan. Ini mah rada jauh ti masjid balik sekolah sok gantikan bapak nangangon sapi nu batur ngalah jukut dugi ka burit. Entos Agus nyandak es lilina ca Satpam. Entos Pak nuhun nya. Nya Gus. Enggal bisi kaburu Bureni asup ke kelas. Mohon Pak. Agus lompat ke kelas yen katinggalan pelajaran Bureni. Sanggeus asup kelas Bureni entos aya di kelas Agus yen pisan Bureni nu ngajar pelajaran bahasa Indonesia sebab Agus teh pati bisa dina pelajaran bahasa Indonesia dina pelajaran sejen Agus pembisana. Assalamualaikum. Punten izin lebat sahur ugas nada sieun. Di mana Agus telat asup kelas 10 menit cek Bu Reni nada ngambek. Punten Bu, nyanggeus ayana mah asup kin pami pelajaran Ibu ulah keluar kelas mukomo telat sahur Bu Reni. Mohon Bu cek Agus bari usap ka kelas. Pas dina pelajaran bahasa Indonesia Bu Reni nanya ka muridna tentang cita-cita. Acep
cita-cita bade janten naon, sahur Bu Reni nanya ke Acep. Acep hayang jadi pilot Bu, cak Acep bari bangga. Saya Cep, nya bakal da Acep mah gaduh bapana Benghar jadi bakal sekolah pilot. Cak Bu Reni bari nganggulkan Acep. Nya tubuh pasti naya cita-cita hayong jantan naon, cak Bu Reni kan naya nu salah hiji muridna. Hoyong jadi guru Bu, jawab naya. Nya nanya sami kos ibu, sadayana murid di kelas 4 SDN 3 Sukamaju ditarosan ku Bu Reni tentang cita-cita tinggal Agus anu sering dibandingkan panarikan ke Bu Reni. Agus cita-cita mana yang jadi naon, cek Bu Reni. Paling jadi tukang ngangun Bu, sami jeung bapana, cek Acep sari. Kabeh kelas nyang sarikan Agus ka usap Bu Reni. Kuring jadi dokter supaya tiasa ngubaran bapak jen nulain nu teu mampu mayar, cah Agus. Kos bapak maneh lain nu teu bisa mayar dokter, cah Acep. Maneh Agus sahalu we ari cita-cita teh ceurisa babaturan kelasna. Nya Agus ari cita-cita teh ulah luhur yang bisi stres mun teu kacapai sekolah ka dokteran teh mahal moal kebelayangan, saur Bu Reni. Sahur mah teh aya nu teh mungkin mun orang na kerja keras jeung dibarengan doa mah mungkin ge milik mah, cek Agus. Sadayana murid kelas 4 monyokan cita-cita Agus nu luhur hayang jadi dokter kausup Bu Reni. Agus sabar nahan kenyeri hatean na ngupahan sorangan. Tret sora jam istirahat. Agus keluar kelas ngider dagangan es lilin nu ditita ka biasaan Agus unggal jam istirahat sok ngider ka kelas-kelas. Meni panas gini sini mah es lilin seribuan, Agus bari ngarowokan. Agus meser 2, Agus meser. Tah aneh unggal istirahat ser ngagimbung dagangan es lilin. Agus rasana tuh segar unggul poe Agus semawa 50 siki es lilin bitita kadang nyesa 3-4 siki. Datang Acep jeung 3 urang babaturan. Reza, Raka, Iqmal 4 eta sering ngaganggu Agus teh di mana-mana. Melihat atuh es lilin rasa jeruk. Kenapa dokter? Cak Raka bari sari. Hahaha. Reza, Acep, Iqmal sari. Ayo barudak bawa es ya Agus gratis cenah le mah, cak Acep. Sadaya babaturan Acep nyokotan teh mayar ka Agus. Acep maneh bisa terganggu urang, Agus bari ngambek. Naon geus wani ka urang? Acep bari nentangan Agus. Saking ku kesel Agus enggeus nahan ti bareto dihina diganggu ayana Agus teh bisa nahan karena pamula si Acep. Agus langsung nenggel pipis si Acep kabeh naringgali si Agus jeung si Acep parasea. Si Agus kelepasan nenggel pipina si Acep. Si Agus lompat diudak ku si Reza, Raka, Iqmal, Acep mapai kebon nepi ka benang. Maneh rek kemana adal Agus? Eueuh nu bisa nulangan maneh ayana mah, cuek si Acep dari dendam. Maneh make kitu ka urang Acep, urang ge capek dikikieukeun wah mah Agus nembalan. Enggeus wani nembalan barudak ayana masih si Agus teh ucek arep. Redi kumahakan wae lah teman, cek Iqmal. Acep, Iqmal, Raka ngarunding si Reza nyekal awas si Agus. Si Acep lempang ngarah ka awi nu geus dirincingkan teh disangka-sangka Acep nusukan awi eta sukuna na si Agus. Agus merek saking nyarina obor-oboran getih tina sukuna. Si Acep, Iqmal, Raka, Reza rewas langsung kalabur ninggalkan Agus sorangan. Nuker Agus abor-aboran getih tina sukuna nanu ditusuk awi ku si Acep. Tulung, Agus minta tulung. Agus ge pasrah saking teh aya nu ngabentu ti tadi minta tulung da enya jarang loba jelema nu ngaliwat ka kebon eta. Agus ngadenge aya nu lempang ngaliwat kebon. Tulung. Teh lila Agus kegorohokan minta tulung. Aya oge anu nyamperkeun Mang Nanang ke babaturan. Namun bapana Agus rewas ninggali Agus nangkarak sukuna di lumuran getih abor-oboran. Kanaon maneh teh Agus meni nepi kieu? Cang maneh Mang Nanang rewas. Enggak Mang, diceritakan na ayana bantuan heula bawa ka imah, cah Agus leles. Heuh geus,
Mang Nanang ganggon Agus nepi ka imah, indung je bapa Agus ningali nepi ka cerik-cerik. Kunaon ieu teh Nang? Budak teh cek bapa Agus cerik. Kunaon ieu teh Jang? Tembal indungna Agus. Tah apel ieu ge manggihan di kebon si Agus teh enggeus kieu cek Mang Nanang. Agus dibawa ke rumah sakit. Sajan teh boga Jang mayarna tapi maksakan injam ka tatangga. Tina kajadian eta Agus boga tapana sukuna urat kalupan si Acep. 2 minggu Agus asup ke sekolah seperti biasa dan ti boga rasa dendam ka si Acep jeung babatanna Agus makin semangat belajar dugi menangkan ranking 1 di kelas 4 SD dugi kelas 12 SMA nepi menangkan gaya siswa kemana wae nu dipikahayang ku Agus nyokot asup ka UGM nu aya di daerah Yogyakarta. Asup jurusan kadokteran Agus tiasa ngabuktikeun ka kabeh nu baheula ngomong ulah luhur teng cita-cita teh sadayana nu pernah moyokan Agus minta maaf akhirnya Agus tiasa ngangkat derajat kolot. Atar tamat.